Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali deui sareng urang di program sumber utama kanggo sagala rupa warta panganjarnya di Jawa Barat, nyaeta Jabar News. Simkuring asikala calon munadar, sareng simkuring Ronald Pujana, dinten ieu urang bade ngulik salah sahiji ikan alam anu geus lami jadi hormatan urang Jawa Barat, nyaeta Kebun Raya Bogor. Dua reporter urang Amada Caila sareng Zakia Kirana nu ayeuna tos aya di tempat pikeun ngaliput. Balik deui ka alam, pikeun ngarasakeun pesona ribuan flora anu mekar di Indonesia. Ningali kebon sareng rupa-rupa pepelakan tropis, puluhan ribu spesimen anggrek, pepelakan ubar, pepelakan laka sareng teratai raksasa. Kebun Raya Bogor satemena jadi salametan panon jeung pikiran. Tujuan urang waktos ieu. Oksigen anu dihasilkan ku ribuan tatangkalan di dieu nalika abdi di kota. Salian ti bisa indit-inditan, urang oge bisa neleman sajarah jeung neleman ilmu alam. Kebun Raya Bogor anu aya di jantung kota Bogor, Jawa Barat mimitina mangrupa kawasan leuweung jieunnan pikeun pelestarian lingkungan. Oge jadi tempat ngokolakeun bibit kai langka tahun 1817. Ahli botani Jerman, Prof. Reinwarth, ngawangun kebun botani di daerah ieu. Waktu harita, Kebun Raya Bogor barubah kayaan fungsina jadi tempat panalungtikan jeung pesarupa-rupa tutuwuhan jeung siki ti sakuliah Nusantara. Kalayan legana dugi ka 87 hektar aya rupa-rupa pepelakan di dieu. Kawasan taman ieu eta disebut Mexico Garden. Tutuwuhan sapertos kaktus, agate, sareng pepelakan khas Meksiko tumbuh subur di kebun ieu. Trik melak di pasir jeung karang ngajadikeun tutuwuhan iklim panas ieu sukses tumuwuh di iklim tropis. Pemirsa, urang bakal mawa anjeun sabudeureun deui sabab masih aya loba taman anu leuwih metot pikeun urang nganjang. Turutan perjalanan urang. Cukup nyandak mobil wisata sareng mayar 35.000 per jalmi tiasa kawengkon Kebun Raya Bogor dugi ka 25 menit. Salila perjalanan urang oge bisa menang informasi ti supir jeung supir mobil wisata. Punten, ayeuna urang sareng salah sahiji petugas dina mobil wisata ieu. Wilujeng siang Bapak. Wilujeng siang. Naha anjeun tiasa ngejelaskeun naon fungsi utama mobil ini? Mobil touring ieu. Mobil shuttle bus touring ya teh ya. Betul. Mobil touring ieu keliling sadayana Kebun Raya Bogor sambil dipandu. Keliling sadayana termasuk ke area depan istana, sadayana pokoknya dipandu. Hargina 35.000 per orang. Terus harus di. Ada Bapak, terima kasih. Nuhun ya Pak. Sami. Sanggeus puas jalan-jalan dina mobil wisata, ayeuna waktuna urang ngurilingan ningali taman-taman anu istimewa. Pemirsa, ayeuna urang asup ka taman akuatik anu mangrupa salah sahiji taman rekomendasi anu wajib didatangan di Kebun Raya Bogor. Hayu urang ngurilingan. Taman akuatik mangrupikeun tujuan wisata pendidikan anu nawiskeun pangalaman unik sareng pikaresepan pikeun semah. Kebun ieu nampilkeun kaindahan alam, kalayan koleksi pepelakan cai, kembang tropis, sareng pepelakan langka. Pamirsa, ayeuna urang saserengan sareng salah saurang nu nganjang ka Kebun Raya Bogor. Wilujeng siang. Siang. Upami tiasa ngalakan heula diri eta teh. Nami abdi Hani Herliani, asli orang Sunda di Bogor. Alamatna Ciheuleut, Jalan Pakuan Ciheuleut, RT 5 RW 8, Bogor Timur. Oke, upami tiasa terang naon kagiatan anjeun di Kebun Raya Bogor? Abdi mah berjarah tiap dinten Rabu. Tina sadaya tempat wisata, naha anjeun milih Kebun Raya Bogor minangka tujuan liburan? Sebenarnya sih teu liburannya, da emang tos kebiasaan dinten Rabu. Udah tiap minggu gitu. Jarah ka pangersa Bajepra, Ibu Ratu Galuh sareng Mbah Baul. Terima kasih Ibu. Ya. Pamirsa, ayeuna urang sasarengan sareng salah saurang nu nganjang ka Kebun Raya Bogor. Wilujeng siang. Siang.
Upami tiasa ngedalkeun heula diri Aa. Abdi Giat Sandi Prabaswara, biasana disebut Giat. Oke. Upami tiasa terang, naon kegiatan anjeunna di Kebun Raya Bogor? Abdi di dia liburan sareng rerencangan. Tina sadaya tempat wisata naha anjeun milih Kebun Raya Bogor minangka tujuan liburan? Keur abdi alasanna mah sabab abdi resep pisan jeung alam jeung tutubuhan, apalagi bumi abdi jeung Kebun Raya Bogor deket pisan. Oke. Makasih. Sama. Kebun Raya Bogor buka unggal poe ti jam 8 nepi ka jam 5 sore. Jaga leuweung urang sareng wilujeng liburan. Zakia Kirana sareng Amanda Kaila ngelaporkeun Jabar News. Itu liputan urang dina Jabar News dinten ieu. Abdi Ajika Saleh Munandar, sareng abdi Ronald Mujana, urang pamit undur diri. Upayan anjeun tetap saksikan Jabar News. Dina waktu sareng kenal anu sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Hai. kita mau OTW ke mana ayo? Mana ya? Bodyguard kita. Lihat bodyguard kita. Bodyguard kita banyak ya guys. Ada berapa? Banyak lah pokoknya. Kita nyewa per hari tuh 10 juta. 10 juta. Oh my god! Wow! Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Guys, kita sudah nyampe di alun-alun Bogor. Tadi kita ketemu cowok di kereta. Cakep anjir. Iya, pesona kereta. Tadi ada yang mirip Teh Yung juga tau. Perli. Depan tadi yang pakai masker rumah sakit. Oh, yang itu mah depan. Iya, tahu. Kita akan menuju Kebun Raya. Stay tune guys. Stupid bitch! Guys, kita habis nanya ke petugas, guys. Ternyata kebanyakan orang Jawa, guys. Ya, guys. Oh my god. Ampun, kirain orang Sunda banyak. Soalnya ini di Bogor. Betul. Soalnya dia emang bukan sejarah siapa yang Tadi ketutup mukanya. dia apa katanya? Oh ya, ziarah. Sejarah. Sejarah apa anjir? Tahu. Ada kuburan di sini. Oksigen yang dihasilkan. Oke. Halo Bes, sekarang kita lagi menuju petugas. Iya, menuju. Hi like. Halo. yang belakang saya hai dong. Anjay. Dia langsung misterius banget tadi. Yang kelihatan cuma koko doang anjir. Iya. Kita scene terakhir guys. Record terakhir, oh my god. Ini lagi hujan, Bes. Ya, hujan gerimis. Tadi kita ada duduk. Oh, nyampe enggak? Iya, betul. Stay tune. Belum lagi dalam proses editing. Ini nyampe gak kok? Ini nih yang kayu. Nih. Akhirnya lihat koko lompat. Ini ada pemandangan. Namun di sini ada pemandangan orang capek. Coba tadi. Dari Tajur kita ke Bogor jalan loh. Gila. Bes,
Ini semoga kilo ya kita ya. ya, kurus. Semoga Bu Mao puas dengan hasilnya ya, Bu. Kita panas-panasan Ibu. Ya. Enggak sih, adem no. Oke. Ayo. Mumpung masih terang. Oke. Bye-bye. Bye. Gini deh, tutupin.